Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senen kaping genep April 2026 dina suratul Hajj ayat kahiji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kalayan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani anu maha welas Allah, nu papaneun rezeki Allah kasaban-saban makhluk nu aya di dunya, rek kafir rek muslim sadayana dibagi ku Allah rezeki anu sakitu seueurna. Ar-Rahimi Allah teh sifatna anu maha asih, anu mapaneun rezeki di akhirat kanggo umat mukmin jeung muslim wungkul. Saterasna, ya ayyuhan nasu, hei sakabeh manusia, jalma-jalma nu aya di alam dunia ieu, diseru ku Allah, ittaqu rabbakum, kudu takwa anjeun, tawakal anjeun, sieun kudu sieun anjeun, rabbakum ka pangeran anjeun. Nyaeta ku Allah subhanahu wa ta'ala, kudu sieun anjeun teh kudu takwa ka anjeun, tawakal Allah. Sabab naon? Inna zalzalatas saati, sanyana ari goncangan dunia ieu engke di yaumil kiamah. Asa-ati tegasna dina saah-saah yaumil kiamah, goncanganana luar biasa. Syai'un azimun, eta teh perkara sesuatu azimun anu kacida dahsyatna, anu kacida agungna. Jadi goncanganana luar biasa, hancur dunia ieu teu disesakeun ke yaumil kiamah. Urang bakal kaalaman wallahu alam margi da umur jalma mah ngankur bubulanan atawa tatahunan teu dugi ka yaumil kiamah. Wallahi alam. Eta mah sadayana ge Allah anu maha uninga. Urang bakal dugi ka yaumil kiamah atawa samemeh kiamah ge urang tos maraot sadayana. Saterasna, yauma dina poean atawa dina poe eta, tarawunaha anjeun bakal nempoha dina poe kiamah, tadhalu jalma-jalma teh lengah, anjeun lengah poho kana naon, kullu mardiatin kana saban-saban anu nyusuan. Jadi nyusuan teh poho ka anakna banding ku goncanganna teh amma ardoat kana budak atau anak susuanana poho ditinggalkeun we da banding ku reuasna goncangan bumi. Rek sasatoan rek jalma sadayana oge anu keur nyusuhan budak, cul budak ditinggalkeun ku goncangan dunya anu sakitu dahsyatna. Wa tadau jeung saban-saban anu keur hamil gugur hamilna. Kullu dati setiap jama-jama dati anu boga hamlin keur-keureuneun. Jadi anu keur-keureuneun sadayana gugur eta hamlaha kandunganana itu jama-jama. Sabab naon? Gugur ngalahirkeun. Nu sabulan nu 2 bulan nu bulan alaeun atawa nu sabaraha bulan oge gugur sadayana anu nyusuan oge leupas tina susuna, cul anak cul naon bandingku dahsyatna eta yaumil kiamah. Saterasna, wataron nasa jeung bakal nempo anjeun engke dina yaumil kiamah annasa ka jalma-jalma sukaro jiga nu mabok jelema teh, simpoyongan leumpang oge teu bisa ajag sabab ku goncangan bumi bari suara anu bergemuruh kalayan mabok ku pakikna suara. Wa mahum bisukaro, padahal manehanana teh sadayana ge bisukaro henteu mabok. Sabab eta mah lain ku mabok, sempoyongan teh ku dahsyatna nyaeta dina poe kiamah. Walakina tatapina itu jama-jama anu sempoyongan lain mabok, walakina tatapina azaballahi ari azab Allah, ari siksa Allah dina poe kiamah syadidun, eta anu maha sangat, anu maha kacida gedena. Gunung-gunung dihancurkeun, laut meluap,
teu aya tatangkalan Indonesia sadayana hancur ku goncangan bumi sehingga jalma nu keur nyusuhan lengah diculkeun anakna, jalma anu keur hamil sadayana gugur tina kandunganna, jalma anu lalempang ge sempoyongan jiga nu mabok padahal manehna lain mabok ku tarikna siksaan syadidun anu sangat siksaan Allah. Jadi samemeh panon poe mencorong ti belah kulon, samemeh terbit matahari dari arah barat, dunia ieu digoncangkeun ku Allah sagoncang-goncangna. Mudah-mudahan urang dilindungan ku Allah Subhanahu wa taala tina goncangan yaumil kiamah kalan disalametkeun di dunia jeung di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna dinten ieu insyaallah patepang di dinten enjing kalayan dina waktos anu sami. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.